Dari mana aki urang membaheula jago atuh. Jago naon? Karena segala-gala we. Anu jadi jagona naon? Diteluh tempat aki urang mah. Sapi maneh ngalawan Bang Bara ge meunang. Indah Bang Bara mah leutik sia. Penyocona teh bolong atuh Bang, ku Bang Bara mah meuli cocot teh bakal bolong. Temumpan dia teh ge. Maneh ji Tuluy naon deui naon deui? gelut jeung siluman. Cik. Menang harta karun tah balapan dijagana teh ku siluman harta karuna teh. Heuh, Menang lawan silumana. Maneh jagoan pisan aki maneh euy. marukanan. Atuh Maneh boga kajagoan naon sok? Aki aing mah loba pamajikana. Aya 12 anu kapanggih teh. Teuing anu teu kapanggih nama ting sabriji. Uuhnya jarago kolot baheula mah euy. Jago nyandung tah. Ngan anu paling berkesan mah aki urang mah jeung maung. Naon nyandung? Lain nyandung. Gelut jeung maung. Cing. Jagoan jeung maung euy. Ayeuna aki manehna aya urang hayang guguru euy. Oh, pan geus maot. Irahang maotna. Pan geus dihakam ku maung. Lain ge jago atuh berarti eleh anjing. Ayo lah ulah ngobrolkeun maung. Ayo, ayo. Wing ek sulap. Sulap naon? Sulap pokona mah aing rahasia. Di aki maneh. Heeh. Sok geukeun leungeun maneh. Maneh ramah, ramah. Sulap ke bakal aya sesuatu. Kalau So. Sia anjing. Mau bau anjing sia goblok. Enggak ngurus ya kumis anjing. Rugi. Bau dia. Anjing kumis goblok. Anjing kan? Ini kumis anjing. Bau dia. Anjing kumaha ya? Aing nyeri hati aing anjing buka huntuh jangan nyeri aing ini nyeri huntuh aja aing korong ku aing dulu kena cabut kan masih sagera ya nanti cabut dah tuh senpai pun ngomong batul parah pun cabut kena aing mah aja nyeri aing nyeri hati di ciduan si kumis mau aing haram Sah ini corik ring ganai ngaron corik di mah aing sah tuh nih naonan di bari nage oh ya naon itu kalau cerik dan aingnya nyeri untunya naon segandeng dicerik ngaron cerik pada naon sia cerikna tuh ente eta kan mewek atuh naonan deui oh nyeri huntu si Duhan si Ancip nyeri ate bau nih oh di Ciruhan atuh nalain EPS mer pada naon Ciruhan deui si Ancipna atuh lain mewel we sia bisa teh ya ke mewel aing nyeri untu sia aing nyeri hate jadi hate mah teh sakumaha tiba-tiba nyeri untu ya ambulan besia amuan aing mah jadi ngarasakeun untu kayak nyeri teh amuan kitu patut udah nyeri hate ieu tinggal itu jeung bau jeung naon
ay sia mah nyeri hate karek nyeri hate we jeb lagi. Kumaun ke aing kan nyeri huntu sia. Oh, mantap gitu sia gandeng jadog di rumah aing. Mantap. Cuk. Keme. Nyeri huntu. Ah, bae Cuk. Cuk. Nah nanti sia kerokan wae huntunya naon teu ngarasakeun. Lain urang tah. Naon atuh tong sia. Ini kan minjem 100. Nyeri huntunya boga hutang khawatir. Gede-gede boga hutang. Khawatir gede hutang anjing tak akan ditagih. Nah sia Bapak sia ngomong teh. Sia tuh tong jeung lagi ayeuna sia kehet tuman keuing. Iya, dulu atuh nyeri huntu, nyanagi hutang dulu era kupolon. Ayeuna tanggal sabaraha? Lain masalah tanggal atuh. Yang nginjemkeun nyanagi sia mah. Teu dulu. Teu mantok moal sia ayeuna. Ha. Ari ece gelo. Panan entak nginjemkeun teh ngara dibayar meureunna. Lain kitu ngomongna atuh, kos lain kolot lah. Sia aing keur nyeri huntu teh teu dulu. Nah, isi utom kelas sepolongot kitu ndak kumaha ieu teh. Mangke deui, cek aing mangke deui, teu mantok moal sia. Itu butuh pemajikan lagi mereka. Heeh, kita nginjem deui tuh si Icih itu mantap. Mantap moal sia. Mantap moal sia. Mantap sia. Aduh, ai ting nyangut nyeri huntu ah. Wah, kalau kecil mau mungkin kata beneran. Ya, kita yang pecatkan mempang nyalse. Lain hayo we ngusuk maneh. Ya anjing. Nah, udah goblok, nyaho aing keur musuk anjing. Itu dari untuk tanawan gogoda, naon si anjing. Kalau duduk ka dieu atuh deh. Goblok. Nah, jeung kudu amak da urang mah heureuy itu maneh. Lain maneh kunaon si ganurung sing kitu euy ngusuk teh teu meunang-meunang. Goblok, aing deukeun keur musuknya teu meunang nyeri huntu. Yang sia di ngombalao pasang gelo di jelema teh. Rek naon sia duduk ka dieu deui ah. Rek ulin we ka maneh euy dek nempo ah. Sorangan tadi. Aduh lah goblok seberigian. Tuh sorangan mah Berarti serangan goblok ari kitu. cing eta aya jajodog deui euy. Aya Pangawakkeun. anjing buru. Goblok. Oh, mana dia gedenya, urang di dieu. Dalangnya saya kecil. Dewa bubarna eta tijerna. Eta pake goblok ah. Maknya tuh hiji kuduaan. Kumana we bae ngalajo ah. Ayo pana-mana. Oh, Nyeun atuh kana mah. teu tinu naon nyeuna kan teu apal urang mah maneh. Yeuna atuh tina roti isi teh orang ini meneueuh tina cacing. Meneueuh kena cacing nyar orai sok gerak. Ibu nyari kumpul teh sia. Lontar ka aing. Atuh euy pangnyeunkeun euy da teu apal urang mah ngalah cacing di mana. Maknya ku orai euy maneh da sieun atuh. Ieu anjing ku ieu. Yeuh, tah. Ku tahu. Cenah mah kacai, kadera daeun. Heueuh ku tahu. Bandung mantul. Ieu euy jejerna hilikeun ah mung hayang nu alus urang mah ya kumaneh ya. Allahu akbar eueuh deui anjing ngan hiji. Ah, buru aya gerak. Anjing dagoan. Nah, kalau mau nu kieu panjeujeur. Ari goblok, percaya aing tadi naon eueuh teu gablok deui. Kadenge sia. Sama Korea mah meureun. Ya anjing ku ieu sia ngalakeun lagu tuh anjing tuh. Yeuh. Ah, heueuh ku jari. Itu. Di dieu ah jeung maneh. Sia anjing. Ah, eta gede euy.
Anjing. Lepas bah. Ya, galau lepas nanahawan goblok. Gitu mana? Mana? Yuk bah. Ngaganggu. Si anjing mau ngaganggu betang di dia anjing di ditu. Tanggung musuh. Ayo, yuk ini. Ini. Ayo. Mana? Kan itu kaci sewu. Ayo. Ini kemana teh mana? Orang kaitu kabadak dengan jelema kami mantep jeung aing di dia. Ayo. Iya tuh. Mana tuh ah? Kamana kaitu pokona mah Aing teh capek lelempangan wae. kamu aing nyeri huntu. Lu pangakodkeun da mana mah awakna gede. Allahu akbar. Sok-sok lah. Di jelema aing geus lereng anjing. Ah, Tuh. Ayo. Naon teh? aduh, ya nak kucing di ngagama hati tadi aing ah. Sarua jeung teh emeh mana nyeri huntu mah. Ah, kade mana ge sarua di gede hutang. Sia jeung sorikeun ya pan aing keur nyari ini. Ah, jeung sarua jeung CM goblok. Ah. Itu gede hutang dulu ge. Lain ai maneh ci mana tau? Sorangan ti ditu. Heeh, bieu teu emeh urang. Geus ulin jeung si Hancip tah kieu teh heuh. Urang mah khawatir ka maneh heuh. Maneh keur nyeri huntu. Maneh ka mana ayeuna dek nyamperkeun si Hancip? Geus beuh. Ka dieu ga urang mere beja ka mararaneh duaan. Geus beuh ka dieu urang mah karunya ka mararaneh duaan. Sabenerna heuh si Hancip tadi teh ulin jeung urang teh ngagoreng mararaneh. Gimana? Si Menun mah anjing siap wae kana kitu. Tuluy heuh teng heuh. Ka maneh? Ah, Sunato geus ulah ulin di jeung si Piteng sama Taramadi. Urang ge sana heuh amun ulin teh sana bau atau kumaha. Heuh geus we urang mah urang heuh jeung si itu mah anjing galak di tukang nyerikan wae batur. Bengal budak teh. Heuh. Begitu mah. Orang saja mah yuk aya kawan itu. Anjing, ayo. Yuk gerak teang kemana? Son! Muna sagi, son! Ah, kuat, son! Udah cek kemana tuh di aing mah? Ah! Tuh, batur, tuh anak aing gararokok! Aing mah.